Budak di zaman ayeuna beda jeung zaman baheula, kacida pisan bedana dina panita kolotna. Komo geus nyoo hapena, budak ngadadak torekna. Fokus kana main gamena, FB WA jeung IG-na. Ujang pangmelikeun uyah, jawabna teh naon mahah. Teu cara aya pamenta, kakolot kudu segera. Neng pangmelikeun pecin, jawab ema abdi isin. Kana cinta meuni bucin, dititah kolot mah isin. Dina waktu keur beakna, kuota dina hapena. Bebeja ka indung bapana, minta duit jeung kuota. Komo budak masih leutik, ka indung bapana ceurik. Meuli kuota jeung hapena, nempo YouTube jeung TikTokna. Lain ulah boga HP, abdi ka kolot mi HP. Mere waktu sing kahade, ka budak sameme gede. Mengpeng leutik di emutan, kana sholat sing daekan. Kana ngaji papatahan, sing angkat ka pangaosan. Hatur nuhun sadayana, tos nguping ieu nadoman. Nadoman anu simkuring, mugia janten pepeling.